وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Al-ayah wallahu a'lam bimurad. Ceramahnya lamun ditaros masalah surga pasti sakabeh manusia jawabana sami hoyongeun ka surga. Betul. Ibu-ibu hoyong ka surga, bapak-bapak oge sami hoyongeun ka surga. Kiai na hayangeun ka surga, jang santri na hayangeun ka surga, pajabat na hayang ka surga, rakyat oge sami hoyong ka surga, sadayana manusia hoyongeun ka surga. Patani na hoyongeun ka surga, teuing sok nyopakan galengan batur oge. Aya patani nu sok nyopak galengan batur aya. Majar maneh Kang Ustad sajeung kali ieu anu disopakna oge. Patani ulah dianggap sajeung kal anu disopak ku anjeun tapi tingali ka dasar bumi 7 lapis bumi. Ak batur ku anjeun dicokot bakal dikongkorongkeun engke dina neraka. Naudzubillahi min. Tukang dagangna hayangeun ka surga teuing sok ngurangan timbangan oge. Naliteran beas curugna opat asup kana literan. Majar maneh lain korupsi eta ge sarua kudu ditewak ku KPK. Betul. Tukang salat hayang ka surga, tukang silat hayang ka surga, waroi hayang ka surga, mujababi hayang ka surga, nu tawakal hayang ka surga, mujawadal hayang ka surga, nu sapepeting rajin indit ka pangajian hayang ka surga, nu sapepeting rajin nongkrong di pamancingan oge sarua hayangeun ka surga. Aya di tukang museup aya nguseup aya mana jelemana tukang museup ngaku teu ngaku pasti kanyawan. Naon sebabna? Boga ciri. Naon cirina? Leungeunna hideung sapotong. Marek teu hideungna siapa tengah poe nyekel jeujeur. Betul. Kaduana mun cium tangan jeung kiai bu hanyir jeung bau eupan. Eta ciri tukang museup. Ngan kuring mah sok aya bingung mah ka tukang museup. Bingung teu manggih tungtung, susah teu manggih lebah ngejerit maratan langit ngociak maratan jagat. Dedeh teuing Gusti eta kunaon tukang museup meuli lauk emas sakilo 40.000. Kudu namah bawa balik ka imah bikeun ka pamajikan seuna dipepes, seuna dipecak, seuna dipais, seuna digoreng pan ajib. Ajib. Ieu mah kalah dikecemplungkeun deui ka empang. Buah edam ta jelema. Betul. Diuseupan deui. Ditanya kosim goreng mamang ai mamang teu lieur kitu. Lieur kumaha Kang Ustad? Mamang meuli lauk emas sakilo 35.000. Heuh. Kitu kunaon Kang Ustad? Kunaon ku mamang dikeceburkeun deui? Kang Ustad mah teu gaul. Kitu kunaon? Pan kuring mah lain ngarah laukna tapi tarikannya coy. Jadi ngarahan sensasi trek. Cok kuring lamun mamang hayang menang tarikan kencang atuh salah mamang nongkrong di empang. Kitu di mana Kang Ustad? Di jalan raya. Aju aya angkot lewat kaitkeun eta jeujeur kana angkot. Ditarik saku angkot ngableng-ngableng ka dieu. Betul. Pan ayeuna mah zaman now. Aya nu pagawean nangan ngome manuk beh manuk. Aya deui aya. Kumplit. Eta saroge ibu tah. Musurina meninggal kikik tah.
Ari manuk isuk-isuk di pandian, manuk sorangan mah teu di pandian. Lamun ngariung eta mata teureun culak cileug neangan cau Ambon. Ai ditanya jeung saha eta mamang cau Ambon jeung manuk. Ari manuk digagandong di bawahna motor, anakna gogoakan ditinggalkeun. Betul. Aju anakna protes ka mana, mak kieu-kieu teh mah kuring hirup mending keneh jadi manuk. Ari manuk mah dibere cau Ambon pang bagusna dibere endog kokonengna uing mah dahar jeung kurupuk. Betul. Jamaah solehna hayang ka surga. Musa peuting gapleh oge sarua hayang ka surga. Aya keneh di dinu beuki gapleh aya. Aya komplit amat Kang Haji di dieu. Kan kuring ngabejaan mama ibu, lamun ibu boga salaki beuki keneh gapleh bejaan eta salaki ibu. Akang ceuk Pak Kiai jaman tukang gapleh masuk tereh paeh dengekeun tak kurang banget tukang gapleh sok tereh paeh sebab tukang gapleh mah teu meunang manggih dobel genep. Asal manggih dobel genep paeh, asal manggih dobel genep paeh aya 40 kali ngerak-ngerak ya termang. Betul. Jadi sakabeh manusia nu gumelar di alam dunia hoyongeun ka surga. Majar maneh gampang meureun asup ka surga. Pan sagala ge ibu urang teh kedah aya ongkosna, bener teh. Ibu-ibu mah bisa berangkat ke pasar Bogor lamun teu boga ongkos. Bapak-bapak moal bisa berangkat ke kota Jakarta lamun teu boga. Pemuda moal bisa nonton bola di Gelora Bung Karno lamun teu boga tiket. Bos bengok. Ibu haji, bapak haji moal bisa berangkat ke tanah suci Mekah lamun teu boga paspor. Paralah wae urang dieu main. Kitu oge urang bapak ibu moal bisa urang ngasup ka surgana Allah lamun urang teu boga ongkosna, lamun urang teu boga tiket jeung paspor pikeun menuju surga. Naon kitu Kang Ustad ari ongkos ka surga, paspor jeung ka surga dijelaskeun dina Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan. Barang siapa orang yang ingin bertemu dengan zatnya Allah dalam kurung masuk ke dalam surganya Allah, falyamal amalan sholihan, maka hendaklah memperbanyak amal soleh, janganlah memperbanyak amal salah. Jadi ongkos ke surga teh naon cenah Bu? Amal soleh. Nanging amal soleh nu mana nu bisa nganterkeun urang ka surga? Sebab amal soleh teh kalintang pisan seueur. Tiap-tiap perkara nu dietang-etang alus munggu Allah jeung Rasulna eta amal. Salat amal soleh, munggah haji amal soleh, sedekah amal soleh, gotong royong amal soleh, mereh maweh ka fakir miskin amal soleh, ngayakeun muludan amal soleh, ngayakeun Isra Mi'raj amal soleh, bahkan micen cucuk di jalan.